Action. Eta ya uing teh aya Action. kurang ditawar setengah dua nih ulah. Geus sok wah. Anjing. Action. Ditawar setengah dua. Action. Keur mikir eta teh. Action. Oh iya. Pokoknya mah ieu motor nama the best. Motor nama halus. Nah iya Pak. Motor nama codol. Ieu mah 2,5 teh ieu mah. Teu dibandingkeun. Oh iya, Wak, 2,5 mata. Halus ieu mah tinggal make ieu. Jeung 10.000 jeung beli bensin. Nah, 2,5 naon Ajis? Kan 2,5. Yes. Action. Lain 250 kayak 2,5 juta. 2,5 juta aing nu meulina ge teu dibatikeun 2,5 juta. Pamuliana oge. Action. Teuing yo motor buluk ge dijual 1,5 juta. Biasa ieu loba nu nawar ngumpul goblok teh dina COD aing datang hantu oleh aing kebelesan komen. Aing budak ieu deui. Naon si aing minta angin deui? Tere masuk berburuk sangka. Emang nu urang mah teuas geus tuh. Naon deui atuh keh dari lain nganginan ban mah maneh? Biasa we tuh ngomongna pas sarapan sepi pae. Yang apa urang tadi ek naon tere? Heuh ek naon cek aing teh Ajis. Erek naroskeun motor alit tadi teh masa kamari teh di dia ya. Nah motor alit ditaroskeun kumaha? Maksudna si aing dibeli kumaha tuh dalam di jero aya keneh tuh. Ang kumaha ieu? Bengkel borang kena geus tutup. Sia mah segala pisan ditanya kayak Mang Gondrong, nah budakna geuring ke rumah sakit. Aya kayak motor leutik mah tuh. 2,5. Mau dipikeun 1,5 tere? 2,5 cek aing teh. Nah geuning teh 1,5 naon aing maneh? Tuh kayak urang bejala ke bapak aing nya. Jik. Pas nunggu geus eta Ajis. Si Mbah. Aing tawarkeun 2,5 lah, nawar 1,5 2. Sudah kurang kata apalagi bercumbu. Tas di mana sia lur? Tas ulin ngahaja aing. Ya, motor nu kamari payut teh. Hantu kayaknya payu ka mana? Tawarkeun deui ku maneh. Sia mah kalah ngarurugi duit aing. Sugan aing geus payut ada namanya minta komisi aing teu boga duit Sia pisan. urung tah komisi wae. Aing kalah ka nyelap duit aing 2,5 juta. Da meureun payu aya 3 juta mah nu kitu mah. Heuh, kop jual tuh ka aing bae modalna 2,5 juta kop. Apa aing teu boga. Iya. Bukan ieu sia mah aya bisa meuli teh bisa ngajual. Sing payu ayana tawarkeun deui. Pokona lawan payu kuang ka aing kade komisinya. Komisi we sia ku aing dilandi gratis komisi. Ieu atuh aing ijeng gocap mah ngaran aing teu duit. Wah aing geus ngajual motor teh isuk ge. Ya, Karena tadi cek si Odin geus payu 2. acan payu 2 kumaha lah saroding dianggap itu. Ya Pak Gawat Pak. Mana mah anyar kena geus meuli sepeda, ayeuna geus hayang deui meuli motor. Bayar tuh. Di saha motorna? Tuh, di tere. Oh iya apa tuh? Oh ya. Wayahna nur tawarkeun deui aing mana jeung nahawan aing motor leutik aing teu bisa ngajual anu kitu mah. Gampang ku aing dijual deui. Ku aing hayang kopi atuh ang. Tere. Sampainya. Kumaha Pak? Sabaraha motor teh? Sih, nah bener Ajis mana butuh motor? 2,5 ti tadi ge. Tah, tanyakeun meulina ge urang mah gantian modal hungkul. Anu eta nu ek jual deui kamari. Heeh. Eta mah modalna hungkul Ajis 2,5 aslina aing mah teu ngabatikeun. Orang tawa 1,5 menit ulah kosan di Indomar pisan. Geus we tawar sok loba omong duitan sok. Bener resep ieu. Sok mah duitan we betere we dah. Sok murah ieu karage 2,5 Cokot duit motorna nur. Oh, aing duitan dia lah. Cokot. Oh iya. Pokona mah ieu motor nama the best. Motor nama halus. Nah iya Pak. Motor nama codol. Ieu mah 2,5 teh ieu mah. Teu dibandingkeun. Oh iya, Wak, 2,5 mata. Halus ieu mah tinggal make ieu. Jeung 10.000 jeung beli bensin. Nah 2,5 naon Ajis? Kapan heuh eta ke 25? Kapan urang teh bener ya? 50 dari 25. Lain 250 kayak 2,5 juta. 2,5 juta aing nu meulina ge teu dibatikeun 2,5 juta. Betul, teh ieu motor buluk ieu 2,5 juta. Bagus kayak aing nyeun tин awi. Bagus dia kan, sudi teuing aing meulina. Ya balik lah.
Oh iya paling. Nah kumaha ieu mah tulus eta. Wah kok kereta. Duitnya bisa pohon. Murah kayak dia. Murah kurung kamu. Mau tulus sih bener. Tuh udah lecek aing teh siap budaknya geus moyok teu resepeun. Kayak nyaho aing mah gantian deui kumaha duit aing. Kumaha tuh aing? Ieu memang ku aing di bawah motorna ku aing pangjualkeun ang. Nya. Sing bener kan? Aslina ku aing ditawarkeun ka babaturan aing. Jik aing bukan manuk. Ka tukang dangdut butuheun. Nu penting mah aing mah balik duit. Nya. Bukan aing ieu. Aing 50 heula. Nama puluh kumaha kan? Tapi si pihak bensin aing na kumaha ari aang. Sianya. Di pulangan mah ya? Pulangan sangeunana ke ku aing nih gantian. Aduh, aing ngepirugieun, imang geus aing ngebangkar.